Babu alamatil khafdi ari ieu eta bab kangge martelakeun pirang-pirang ciri jer. Alamatul khafdil lati bihandobat kasun wa yaun sumapat natun pakuat alamatul khafdi ari ciri pikeun khofad alati anu indobato narima kapalenggaran itu khofad bihaku itu alati kasun eta kasroh wa yaun sareng iya sumapat hatun sareng patah pakot wungkul. Fafid maka kedah nyerian jr anjeun bikasrin ku kasroh ma kana isim uripa diuniakeun itu ma minal asma'i halna tetep tina pirang-pirang isim piropihi dina ropana itu ma bidommi ku domah haisuyan soripu dina sakira-kira mun sorip itu ma wafid biya in kullama bihanusib walhom satal asma bisarti hatusib wahpid sareng kadah nyirian jr anjin biain ku iya kullama kana saban-saban kalimah musibah parantos dijabarkeun itu ma bihaku itu iya walhom satal asma'i nya sareng kana pirang-pirang isim anu lima bisartiha kalawan syarat na itu khamsatil asma tusib maka bener anjeun. Wahfid bifatin kullama lam yansorib mimma biwasbil pili soroyat nasib wahfid sarang kadah nyirian jr anjen bifatin kupatah kullama kana saban-saban isim lam yansorib teu narima tanwin itu mimma halna tetep tina isim soro jadi itu ma yattasipu eta narima kasifatan itu ma biwasbil pili ku sifat tina fiil bi ayyahuzal ismu illataini au illatan tugni anis nataini bi ayyahuza secara yang menggonon al ismu isim illataini dina illat dua au illatan atanapi kana hiji illat tugni anu nyugikeun itu illatan anis nataini tina illat dua fa'alifu tanisi agnat wadaha wansigotul jam'il ladzi qadin taha fa'alifu tanisi mangka ari alif tanis wadaha barina nyalira itu alif tanis agnat eta nyugihkeun itu alif tanis tina ilataini wa sigotul jam'i sareng segat jama alladzi anu qadin taha nyata jadi panungtungan itu alladzi wal illatanil wasfu ma'adlin urib aw wazni fi'lin aw binunin wa alif wal illatani sareng ari illat dua al wasfu eta wasfiyah ma'adlin sarta adal uripa anu dieukeun itu adlin aw wazni fi'lin atanapi sarta wazan fi'il aw binunin atanapi sarta nun wa alifin sareng alif zaidah alif nun cek urang wahdihi salasu tamnaul alam wa zada tarkiban wa asmal ajam wahdihi salasu sareng ari ieu anu tilu tamnau eta nyegah itu hadis salasah al alama kana alam wa zada sareng nambahan itu alam tarkiban kana tarkib maji wa asma al ajami sareng kana pirang-pirang nami mujmah kaza kata nisun bima adal alif ayyudab aw yati ba'da al surib kadzaka eta tetep sapertoskeun itu madzakur zada tarkiban wasmal ajam ta'nisun ari anu dimuannaskeun bima ku adawat ta'nis ada ngalianan itu ma al alifa kana alif ta'nis fa yudab aw yati ba'da al surib fa yudab mangka upami diidopatkeun itu malayan surib aw yati atanapi sumping datang itu malayan sorip bada al dina sabada alif lam suripa mangka dimun soripkeun itu malayan sorip.